Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bapak-bapak orang karumpul deui urang ngabahas filsafat Sunda anu kadalapan anu judulna konsep kebangkitan masyarakat Sunda dalam pemikiran Sunda klasik. Nyaeta tentang iraha atau kapan sebenarnya masyarakat Sunda itu akan bangkit menurut pemikiran nenek moyang Sunda baheula atawa Sunda zaman klasik. Cek dinu naskah klasik mah lamun berbicara tentang kebangkitan masyarakat Sunda, ayeuna mah urang teh salah persepsi yen kebangkitan teh salah sahijina ku kebangkitan budaya-budaya anu jadi tradisi di tiap daerahna. Nusa model kieu atawa cek bahasa Indonesia mah kieu. Apakah hal tersebut akan membangkitkan kebangkitan secara global masyarakat Sunda? Itu mungkin pertanyaan nu timbul di pikiran urang. Sabab anu dibangkitkeun mangrupakeun kabudayaan ayeuna mah ngan bersifat lokal. Jadi kabudayaan atau tradisi di hiji tempat nu memang boga tradisina masing-masing. Jadi hanya bersifat lokalistik. Jeung mungkin eta teh sarua jeung kebudayaan di daerah lain. Jadi hanya keur lokalistik wungkul, keur daerah eta wungkul. Eta teh cek pemikiran Sunda klasik mah pengaruhna teh ngan saeutik atau mungkin tidak berdampak lantaran bersifat lokalistik teu nyangkup pemikiran global Sunda keur persaingan jeung bangsa-bangsa lain baik waktu ayeuna atawa kahareupna. Jeung eta budaya-budaya teh loba ditunggangi ku gerakan-gerakan desundaisasi dan kepercayaan nu teu berdasar. Gerakan desundaisasi itu sangat terstruktur nu mimiti melalui halusisasi bahasa. Nu kadua, dengan sengaja nama Sunda itu akan dihilangkan dalam peradaban dengan memunculkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar jeung teu masuk akal. Jeung akhirna engke Sunda teh tidak hanya ketinggalan zaman tetapi jauh dari peradaban. Cek dinu naskah klasik kebangkitan masyarakat Sunda bakal bangkit atau akan bangkit ku mimiti nama nyaeta aya kebangkitan intelektual. Tah di dieu berarti kebangkitan teh rek di mana ge di dunia termasuk masyarakat Sunda kudu dimimitian atau diawali ku proses intelektual atau kebangkitan intelektual. Sabab tradisi-tradisi lokal di tiap daerah itu mah teu ngawakilan kasaluruhan masyarakat Sunda. Tetap proses kebangkitan mah kudu dimimitian ku proses intelektual nu saperti diungkapkeun dina naskah Wangsit Siliwangi. Nyaeta aya jalma anu jongjon ngorehan kalakai jeung tutunggul. Tah eta cek naskah Wangsit Siliwangi mah yen kabangkitan Sunda teh atawa dina Wangsit mah disebut Pajajaran Anyar. Eta teh dimimitian ku aya atawa ku munculna nu ngaranna budak angon. Budak angon teh pengembala arti sebenarnya. Tapi cek naskah ieu geus dijentrehkeun yen budak angon teh lain anu ngangon sasatoan, tapi nu inyana jongjon ngorehan kalakai jeung tutunggul. Jadi proses kebangkitan masyarakat Sunda itu diawali oleh ayana nu jongjon ngorehan kalakai jeung tutunggul. Maksudna kieu, yen pondasi pemikiran Sunda sebenarnya masih utuh diibaratkan ku tutunggul, tapi masih berserakat seperti kalakai. Kalakai itu dalam bahasa Indonesia itu daun-daun pepohonan yang berjatuhan di tanah dengan rantingnya. Jadi proses kebangkitan di tanah Sunda itu nyaeta aya nu jongjon ngorehan kalakai jeung tutunggul. Jongjon itu artinya fokus, orang bekerja tapi fokus.
itu namanya jongjon. Ngorehan itu artinya ngaguar jeung ngagali saperti hayam keur ngorehan taneuh keur neangan pidahareun saperti nog sireum. Jadi di korehan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti para antropolog menemukan fosil, maka perlu digali dengan hati-hati gitu ta. Jadi lamun diartikeun mah kieu, proses kebangkitan Sunda teh akan dimulai ku ayana jelema anu ngaguar jeung mengkaji pemikiran-pemikiran Sunda yang masih berserakan baik di naskah, paribahasa, jeung kata-kata para tokohna, jeung tradisi-tradisi anu mencerahkan seperti kalakai. Jadi itu masih berserakan sebab pemikiran Sunda itu sebenarnya masih utuh, masih kuat seperti tutunggul. Tutunggul itu adalah pondasi pohon yang tersisa ketika pohon itu ditebang. Tah gitu. Jadi satungtung can aya nu jongjon ngorehan pemikiran Sunda baheula nya satungtung eta kebangkitan urang Sunda moal aya, moal bangkit-bangkit. Meskipun jungkir balik nu dianggap tradisi-tradisi ayeuna dibangkitkeun deui, da tetep kudu aya proses kebangkitan intelektual. Ayana nu ngorehan atau ngaguar atau mengkaji pemikiran-pemikiran Sunda baheula jeung memformulasikan untuk pemikirannya untuk zaman sekarang dan masa depan gitu ta. Sebab pondasi pemikiran Sunda itu masih utuh, masih kuat. Tutunggul nanti masih aya. Jadi para intelektual Sunda nu boga idealisme keur memajukeun hasil karya intelektual masyarakat Sunda, hayu ayeuna mah urang ngaguar mengkaji. Tapi karena proses kebangkitan itu memang harus dimulai atau dimimitian di intelektualisasi atau kebangkitan intelektual. Keur ngaguar jeung ngaji intelektual Sunda itu perlu referensi. Berarti nu pertama kali harus dilakukan atau kudu dilakukan nyaeta mengoleksi hasil karya seluruh sakabeh karya-karya intelektual Sunda, baik yang masih manuskrip atau tulisan tangan maupun anu geus diterjemahkeun atawa tulisan-tulisan Sunda nu di kemudian hari nu ditulis ku para intelektual Sunda, atawa oge buku-buku anu berkaitan atawa nyaritakeun tentang masalah kesundaan nu eta teh kudu dikumpulkeun heula. Jadi masyarakat Sunda ayeuna kudu ngalakukeun gerakan mengumpulkan seluruh hasil karya intelektual di tatara Sunda. Jeung oge kudu aya gerakan dari masyarakat Sunda untuk membuat perpustakaan nu berisi berbagai ilmu pengetahuan di berbagai daerah. Kusabab lamun ningali survei nu dilakukan oleh badan-badan internasional, kelemahan bangsa ieu nyaeta aya di dua, dari segi intelektual atau IQ dan juga literasi. Literasi itu cek bahasa Sunda mah daya baca. Orang Indonesia itu kelemahannya itu di membaca atau jarang baca. Meskipun para lulusan sarjana eta mah cek survei seperti UNESCO dan lainnya. Berarti kan intinya proses kebangkitan masyarakat Sunda itu sejalan dengan ide-ide dunia tentang kemajuan bangsa. Yen bangsa teh kebangkitanna kudu dimulai di intelektualitas. Jadi IQ intelektual itu ulah dikecam, da urang ge jarang maca, jeung teu pernah nyaho kecerdasan kita itu di level berapa
Jadi itulah hebatnya nenek moyang orang Sunda, sangat cerdas dan melampaui zamannya. Munsak itu pedaran tentang kebangkitan masyarakat Sunda, nukudu dimimitian di proses intelektualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.